Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanao siu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-10. Tisaprak nyeis kakandungan, teusirigna unggal usike maraaci jeung salakina maah cilincing cat ka imah Kang Irman. Komo mangsa biu teung nyielis anu mingkin lila mingkin ngagedean maah, duanana remen pisan ngarendongan. Siga pauting harita, ema aci jeung Mang Aput anu tayohna maah rek marauting Dewi, dina wanci sareuruh budak teh masih keneh aruplek di patengahan, jeung nyiis katut Kang Irman. Asa gede-gede teuing kandungan teh, Elis, boa kembar yeu maah, cok ema aci, mangsa nelek-nelek beu teung nu jadi anakna. Muhun sigana maah, ema. Tapi wioslah, bingan nu ayawi upami leres kembar teh amaah, tembal nyiis. Saetik oge siga anu dijadikeun pikiran ngeunaan kaayaan beu teungna anu geus sakitu mendeang teh. Nya, sugan wiatuh sakaligus dua, malah maah masing rekpat oge teuna naon, bungah nu ayawi pikeun bapa maah. Us, ari ngomong teh sok padu engap. Langsung ngagebes ema acih maah mangsa salakina ngomong kitu teh. Embung loba incu, kitu. Mang Aput malik nyureng. Lain embung, tapi karunya kaasi ewisna, da kami oge geus ngalaman sorangan atau kumaha nyerina ngajuru teh. Masihna didinya, ngajuruna oge ngan ukur orok karoneng wungkul, anu paralit, angkleung-angkleungan mapai walungan. Nepi ka apating serengeh Mang Aput jeung nyiis maah mangsa ngadenge kekecapan ema acih anu samodel kitu teh. Iwal Kang Irman anu katembongna teu hayang seuri satik-utik acan teh, tina paromana malah nembong keun kahariwang jeung kasalempang. Geus meunang ibarti ki wulung sugih ari Kang Irman maah perkara utun inji anu keur kakandung dina beu teung pamajikanna teh. Tapi, perkara eta maah estuning dijadikeun Rusiah sorangan, tayohna maah rek ditepikeun oge sieun matak ngurangan kabungah jeung kabagja pikeun pamajikan jeung nu jadi mitohana. Geus 7 bulan satengah meurun ayuna teh, nya? Mang Aput niutup anakna. Muhun, panembean keneh ngayakeun acara 7 bulanan teh. Waah, tereh gumelar, tun. Sing lungsur langsar, nya, aki mah geus hayang mangku. Mang Aput niutup beu teung nyiris. Kurang leuwih sabulan satengahan Dewi meureun, nya.
Ema aci rutret nyeis, jeong ka anu jadi salakina. Nyelis jeong mangaput tibang narembalan ku unggeuk, kalayan nembong keun paroman anu pohara marah maina. Iwal Kang Irman anu katembongna kurang bungah teh. Henjung atuh geurasare, telis, karunya si utun bisi geus tunduheun, ceuk Ema aci, mangsa nempo anakna anu geus sababaraha kali hewai. Muhun, Ema, tos asa carepel soca yeu teh abdi maah. Nyajung atuh geurasare keun. Abdi ogi bade mondok ti payun, Ema, Pak. Bilih bade ditambihan anggana atuh, ceuk Kang Irman. Agus cukup itu oge. Jungwi geurasarare. Mang aput anu nembalan teh. Geus kitu mah kalayan hese beleke nyi uis cengkat tina diukna, sarta anu saterusna maah semu dugla digleu disangkeh ku Kang Irman ka jero kamar. Mingkin lia, kayaan alam mingkin jempling, ngan ukur kadenge raengna sorasa satoan pauting anu lir taya kacape enga hariring. Siga anu hayang mepende Ema acih jeung Mang Aput anu geus mimiti talibra silih keu-keupan patengahan, katut nyiis anu harita geus ngageubra nyorang endahna alam pangimpian. Iwal Kang Irman anu katempona hese sarete, malah cunggelik neu teup lalangit, bari sakapeung ret dewi ka anu jadi pamajikan. Atra pisan tina teutup jeung paroman Kang Irman maah, estuning kebek ku kamelang. Hahaha RRRGH. Paparinan kasalmetan ka apun bojo, ya Allah. Gerendengna Kang Irman sajeroning neu teup beunggot pamajikan, anu salilayeu satia satu enggoning ngawulaan dirina. Leng Dewi, geus kitu maah Kang Irman hulang-hulang siga anu keur ngumbar sawangan, sarta antukna maah teu karasa kasarean. Dina alam pangimpianana, Kang Irman didatangan ku saurang aki-aki anu papakenana sing sarwa bodas. Timimiti halis, kumis, godeg jeung janggotna teh sakelir jeung pakaanana, sarua barodas kabeh. Hurung ngempur katempona pangawakan eta aki-aki teh. Tina teu-teupna oge estuning pinuh ku komara. Sahati salira teh, tanya Kang Irman. Kaula anu ngawasa wewengkon gunung tilem jeung sabudi ureunana, tembalna eta aki-aki. Eyang Surya. Kang Irman nepi ka acuring hak. Nya. Perkara pamajikan hidep anu keur kakandungan, teu kudu melang atawa hariwang, sing tenang wi teu kudu loba pikiran. Budak anu keur dikandungna teh lalaki. Ngaranan alam, sarta pikanya sakumaha mistina. Ajar keun tatakaman wu hade jeung bebeneran. Insya Allah, badi diestokeun pisan, eyang. Alus. Jeung kadedewi, jagana, eta budak bakal loba dipikaresep jeung dipakahayang ku bangsa lelembut. Sing ati-ati tur iat nawi. Ari kaula maah moal rek pipilueun, mi HP yewi, langsung pakekeun lamun anak hidep geus gumelar ka alam dunya, cok eta aki-aki, kituna teh bari ngasongkeun Kang Kalung anu dijiun dina benang kelir hideung, kalayan gaganterna sarupaning buntelan lawon anu sarua kelirna.
Sanggeus eta kang kalung ditampanan ku Kang Irman, les weh jirim eta aki-aki maah leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Korejat. Langsung ngorejat Kang Imran maah sangilesna aki-aki anu datang kana impian teh. Astagfirullah, asa dikieuna pisan ieu maah ngimpi teh, gerendengna Kang Irman, kituna teh dibarengan ku ngusap beung ngeutna. Gebek. Nepi ka pohara ngagebekna Kang Irman maah, sabab dina mangsa keur ngusap beung ngeutna teh, bet geus aya Kang Kalung dina leung ngeuna. Sanggeus disidik-sidik, tetela eta Kang Kalung teh persis pisan jeung Kang Kalung anu pamereti aki-aki, anu samemehna ngadatangan dirina dina impian. Masya Allah, naha bet bisa kieu teh? Kang Irman siga anu caan percaya kana keahengan anu keur kealaman ku dirina. Pikeun sakedapan maah Kang Irman tibang hulang-hulang mikiran eta kajadian. Red ka nyiis anu masih keneh ngageubra. Aneh, ayeuna maah kahariwang ka anu jadi pamajikan teh dumadakan sirna. Hatur nuhun, Eyang. Papadon tisalira, satya-satya sabade diestokeun pisan, gerendengna Kang Irman, kituna teh bari jeung ngareret ka amana boa. Koleset, jut, Kang Irman turun tina dipan. Kojengkang, ngadiu keutan lomari. Kang Kalung anu ditarima tina impian, diteun-deun sarta dipusti-pusti pisan. Geus kitu maah goleda gueh ngagoler Dewi, kalayan kahariwang jeung kasalempang anu geus teu tembong sama sakali. Dina poean anu geus anyar Dewi, teu beda jeung poe-poe enu samemehna, isuk-isuk keneh Kang Irman geus ngadekul muluk di rohangan dapur. Ngan pedah, harita maah anu nyayagikeun dahareunana teh Ema Aci, salaku anu jadi mitohana. Lain sakali dua kali kituna teh, tisaprak beu teung nyiis mimiti ngagedean, meh kabeh pagawean sapopoe nyiis dipigawe ku Ema Aci. Timimiti nyeuseuhan, kukumbah wadah, bebersih imah, katut pagawean awewe anu sejena. Hese dicareku Kang Irman jeung ku nyiis oge. Ema, wios ku abdi nimbel maah, cok nyiis, anu ngurunyung ka arohangan dapur, mangsa nempo indungna anu harita rek nimbel sangu. Lah, cicing wimaneh maah. Angguran maah ge urang muluk, ambeh si utun gede tanaga. Da moal macul si utun maah, Ema, tembal nyiis semu nyerengeh. Ihihihi. Nya, sangkan jag-jag wi maksud Ema teh. Sangkan sehat nepi ka agu melarna ka alam dunya. Siga anu kagugu Ema Aci maahku kekecapan anakna anu samodel kitu teh. Ari bapa kamana, Ema? Ka atajuk basa subuh teh. Paling oge langsung balik ka imah. Ayahnya, Jang Irman, ari jagong teh geusayaan acan? Ngalah satik mah keur kulubeun, tembal Ema Aci, ditungtunganku ngajak nyarita ka anu keur samutut. Teu acan, Ema. 2 mingguan Dewi paling oge, tembal Kang Irman semu ngosong. Keur kitu, ngurunyung Mang Aput anu mamawa bungkusan. Yeu, goreng hui jeung rarawuan. Mang Aput ngasongkeun bungkusan ka Nyiis. Siga anu bungaun pisan, buragiru bae Nyiis maah murak eta bungkusan. Am, ngadahar goreng hui, kalayan katembongna siga nikmat pisan. Ema Aci jeung salakina oge milung dahar. Iwal Kang Irman anu teu pipilueun teh, da pajar teh geus warek teuing. Sajeroning barang dahar enggoning muluk ngusian biu teung. Ari wangkongan maah meh taya pegatna, kalayan anu jadi bahan wangkonganana teh mimindingna maah ngeunaan nemberakeun rasa kabungah, sabab dina waktu anu moal lila Dewi,
ema acih jeung Mang Aput rek boga incu. Dina mangsa kayaan alam geus mingkin rerayan, Kang Irman ngagedik muru kebonna. Teuing rek barang gawe naon, da teu katembong mawa pacul-pacul acan, ukur bedok wi anu nyolegreng dina cangkengna. Ari nyeis jeung kolotna mah harita teh masih keneh aruplek di rohangan dapur. Lamun enya budak teh kembar, sarta budakna awewe jeung lalaki, ema jeung bapa mah geus babadamian nyiap keun ngaran. Lamun awewe, urang ngaranan Tarsiah, atuh anu lalaki urang ngaranan Holil, cok ema acih, mangsa meresan wadah kumbahaun. Enya. Lamun lalaki wungkul, urang ngaranan Holil jeung Hilal. Mun awewe wungkul mah urang ngaranan Tarsiah jeung Turminah. Mang Aput gancang mairan. Teu gancang nembalan, pikeun sakedaap maah nyi elis tibang rotret kaadua kolotna. Kunaon, teu satuju. Ema acih semu kerung niu teup anakna. Kieu usalresna maah, ema, pak. Abdi sareng Kang Irman teh kantos ngimpen anu sami. Dina eta impenan teh abdi kasumpingan ku Eyang Surya. Saurna teh upami si Utun parantos gumelar, namian alam, tembal nyi eis kalayan daria pisan, sok sanajan omonganana teh ladang ngareka-reka. Alam. Ari anu datang kana impian teh Eyang Surya anu ngawasa Gunung Tilem, tanya Mang Aput. Sumuhun, Pak. Masya Allah, doning incu urang maah dipikanya aku dang yang, bapana. Ema acih maah siga nureus mangsa ngomong kitu nate. Heu nyapek bayari kitu maah. Bapa oge teu wani ari kudu ngaluhuran luluhur maah. Ngan, lamun nitah dingaranan alam, berarti budak teh lalaki, jeungan ukur hiji meureunan, nya. Nya. Tapi, ari nempo tina kayan beuteungna maah siga pikembarun, da mani gede kitu geuning. Buahnya kembar deuih, budakna lalaki jeung awewe. Anu lalaki, dingaranan langsung ku Eyang Surya, anu awewe kudu dingaranan ku urang. Nya sigana maah. Mangsa indung jeung bapana keur ngedal keun pamanggih jeung pangira-pangirana teh, ari nyi eis maah tiba ngaregepkeun bae, bari meus-meus ngusapan beuteungna. Tapi, ari eung geus, ieu geus beurang ieu teh, angguran maah geuran yeun keur pangendogan hayam tea. Geus keketok wae geuning, karunya. Kumaha behna perkara incu urang maah, nu penting maah gumelar kalayan salamet, ceuk ema aci, mangsa salakina rek ngomong deui. Ayahnya, poho. Jung, Mang Aput cengkat tina diukna. Memeh indit, nyempet keun heula bebeja ka incuna, anu masih keneh aya dina kandungan nu jadi anakna. Geus kitu emah guragiru bae ninggal keun eta imah. Kaayaan alam mingkin caang, cahya panon poe geus mimiti rada panas karasana. Dina mangsa harita, ema acih maah keur jongjon mulik-malik popoean di buruan imahna Kang Irman. Ti jauhna, hawar-hawar kadenge gogakna sora anjing nepi ka aragek, paselang jeung pating jerowokna sora jalma. Mani rame anu moro teh, ema, ceuk nyi eis,
anu ngurunyung nyampeur keun indungna. Enya, moro mencek sigana maah. Muhun panginten. Ema, abdi mah bade ngagentosan heula waluh ageung ka Ceyuti. Hoyong kolek, tos asa dina letah pisan ieu teh, ceuk Nyi Eis, anu harita ngurunyung ngadiu keutan indungna. Cicing keur gede beu teung maah tong budak gidik. Keun wi ngagantian waluh gede maah ku Ema. Langsung nyerongot Ema acih maah. Gacaket ieuh atuh, Ema, jalanna oge rata. Etang-etang ngagerak-gerak wideuwih, da asa carangkeul geuning ari dicicing keun wae maah. Sanggeus lumayan lila parerea omong heula, antukna mah Ema acih teu burung ngelehan. Gedik, geus kitu maah Nyi Eis maah ninggal keun buruan imahna. Bener wikawilang diukeut anu dijuk-juk teh, dina waktu anu sakeudeung oge Nyi Eis geus nepi ka ahareu peun hiji imah. Kabeneran deuih, harita teh anu boga imahna kasampak keur ngadaung. Aduh, mani paur nempona oge, Nyi Eis, padahal mah cicing wi atuh tong budak gidik. Cok eta awewe tengah tuh anu sigana mah Ceyuti tea, mangsa Nyi Eis geus aya di hareu peunana. Bade ngagintosan waluh ageung puguh oge ieu teh, ce. Hoyong kolek, mani asa tos dina letah pisan. Kabeneran pisan aya keneh hiji deui, Nyi Eis. Daguan heula atuh sakeudeung, nya. Tibang unggeuk Nyi Eis maah. Koloyor, Ceyuti ka jero imah, kalayan teu kungsi lila oge geus ngurunyung deui, bari ngajingjing waluh dina leunggeun katuhuna. Siga nu bunga pisan Nyi Eis maah mangsa nempo waluh gede anu geus sakitu kolotna teh. Sanggeus tatanya hargana, cereng, dibayar. Teu langsung mulang. Malah ngawarangkong heula di tepas imah. Balikeun, ewi. Sina turun, ewi. Cegat ti belah kidul. Tong sina leupas, ewi. Sabot Nyi Eis jeung Ceuti keur uplek ngawangkong, patinjorowokna jalma nu moro, anu sorana awor jeung gogakna sora anjing, mingkin lila mingkin ngadiu keutan. Eis, buru balik, lila-lila teuing, Ema maah melang. Dina mangsa anu sarua, Ema acih ngurunyung neang anakna. Sanggeus amitan maah gura-giru bae Nyi Eis amitan ka anu boga imah, sarta anu saterusna maah langsung marulang jeung nu jadi indungna. Dieu, ku Ema waluna maah. Ema acih ngarebut waluh gede tina leunggeun anakna. Teu bisa nyarek Nyi Eis oge. Patinjaregugna sora anjing, anu awor jeung patinjorowokna anu moro, mingkin lila teh kadengena mingkin ngadiu keutan bae. Guruduk. Teu lila antarana, katembong aya bagong anu pohara badagna, lumpat apeng-apengan diudaku puluhan anjing, sarta persis pisan muruka palebah laleumpangna Nyi Eis jeung nu jadi indungna. Ema. Awas, Eis. Nepi ka ameh bareng patinjarerit alatan pohara pisan rewa seunana Nyi Eis jeung Ema acih maah nempo nyurudukna bagong anu sakitu badagna teh. Ema acih gancang lumpat. Ari Nyi Eis mah boro-boro bisa lumpat, da puguh oge keur gede beu teung. Guruduk, seak, jedak. Geus teu bisa disingkahan deui, bagong anu nyuruduk sakitu tarikna teh, antukna nubruk bujur Nyi Eis. Kleng. Ah. Bareng pisan jeung goakna, awak Nyi Eis nepi ka angatleng aya kana 5 meterna, sarta antukna maah ngagedebut ningang tewasna lemah. Ari bagongna maah terus bae mengpeng, diudag ku puluhan anjing. Eis.
Nempo kitu teh Maaci maah siga anu pohara pisan rewa seunana, gura-giru bae balik Dewi muru anakna. Lain Maaci wungkul, dalah anu keur maroro oge pohara pisan rewa seunana, meh bareng kabeh pating berengbeng, nyalampeukeun nyiis anu keur ngajoprak teu walakaya. Waktosna seep. Caat hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gemaos sieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga danggukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.